Oke, wilujeng tepang deui baraya sadayana sareng abdi Mang Edon anu bade ngabewarakeun zaman-zaman kiwari anu keur aheng fenomenal. Dibewarakeun aya emak-emak anu rek ngagantungkeun awak sorangan di gedung tua. Tapi untungna kapanggih ku salah sahiji warga di dinya. Warga nyoba jaram ka eta emak-emak supaya ulah jadi. Kalahkah ngabarontak tah si emak-emakna. Sieun tah si warga teh, sieun katempuhan. Terus we manehna teh lapor ka polisi jeung damkar. Tekung silila, damkar jeung polisi datang, langsung masang kasur. Si damkar naik ka gedung, bari make tali. Langsung manehna teh rek najong ka eta emak-emak nu rek ngagantungkeun awak sorangan. Emak-emakna kalah ka ngobrol. Stop, katanya diriku tercipta dari tulang rusukmu yang tinggal satu. Nyatanya diriku tersiksa karena ku tak terlahir tak sempurna. Jawab si damkar, maafkan aku menduakan cintamu, berat rasa hatiku meninggalkanmu. Eta si emak-emak ngajawab deui, cukup, tong loba alasan. Si damkar ngajawab deui, sok we lah, sok we rek ngajeleng mah. Tekung silila, manehna ngajeleng tah si emak-emak teh maot teh. Eta si damkar nepikeun ka astagfirullah, hampura mak, urang gagal nolongan emak. Moal balik ieu mah. Sekian bewarana, salam walileuh.